Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halut ya anu manis anu kasepnya anu ganteng cek ma sa Jawa Barat eta ge cek ma dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian anu ka-11 ya. Ieu karya Kang Rompis ngawitan simkuring awal-awalan ngadongeng teh nya anu karakter istri teh ieu dina dongeng Ratu Jin Toloheor. Diulang deui teras dirarapih deui dina channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor atanapi Ratu Arum teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe na simkuring ngaturkeun ribu nuhun lah saketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayananya kaum ibu-ibuna bapak-bapana di padamelanana nya di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cungkurnya di tempat bangunan di material teras di tempat baranti ngadamelan mejanya bari nyugu cenah di perjalanan bari nyupiran pokoknya di pasar di pabrik di kantor kum kadulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian janten landong katinung cenanya waas asa rusras inget ka zaman baheula cenah. Oge ulah hilap di like di komen sareng ieu alur caritana komennya kumaha gitu. Salah sawios bentuk apresiasi dina YouTube mah ku cara ulah di skip iklanna sami sareng nyawer eta teh nya da bager anu teu skip iklanna didoakeun pokona mah sing beunghar sing tamih geulis. Oge kumargi simkuring madang ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gajinya tah saumpamina ngaros kahibur ku padaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah sabaraha we saiklasna nya supados tiasa share kuota kanggo ngupload supados teu nyangkolong tinggana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian anu ka-11 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Dina poe isukna sakirawan cihaneut moyan kusnadi kairing ku si adai ngahaja nepungan nyimimi ka imahna teu poho kusnadi mawa kadaharan anu geus dicampur ku bakal pamahanan Bahrukma samemeh unggah ka imah Amu Esin dina hanapeun golodog kusnadi ngawurkeun bakal bari nyambat ngaran nyimimi 3 kali. Hanjakal nyimimi teh keur suwung inyana keur ka kebon jeung Nyi Iting. Kusnadi ukur nunda talatah ka Amu Esin mihape dahareun keur nyimimi. Amu Esin teu boga panyurigana naon geus teu aneh lamun aya lalaki anu mihape dahareun pikeun anakna. Sakirawan cilingsir Ratu Arum karek balik ti kebon
balikna rada elat ngadon ngundur heula jeung Nyi Iti ngalalala berumbah. Kuminengna ngadahar lalab berumbah, Ratu Arum geus tuman lamun dahar teh kudu aya lalab, ngan ari kana jengkol jeung pucuk gedang mah teu beukieun. Tapi barang rek unggah ka imah, lebah golodog teh katingali aya haseup hideung ngahalangan, Ratu Arum kerung bari ngidik-ngidik. Kurang ajar, aya nu nunda lulut sajodo giningan. Awas ya, diwarah ku aing. Gerendeng Ratu Arum, haseup hideung teh ditepak, ngadadak leungit sapada harita. Ratu Arum asup ka imah, kasampak Amu Esin teh keur ngemprong niupan seuneu. Nyai, tadi teh aya nu ka dieu duaan, maksudna marek nepungan Nyai. Lantaran Nyaina suwung, maranehna teh baralik deui. Ceuk Amu Esin gentak bebeja kanu anyar datang. Keke, saha ambu? Ratu Arum curing hak bisi bae Jang Ahmad atawa Jang Sugi anu kadarinya. Eta Jang Kusnadi dibarengan ku Jang Aday, bari sakalian mihape kadaharan keur ilaing cenah. Ku ambu teh ditunda di jero deket lawang kamar. Walon Amu Esin ngabejakeun ngaran lalaki anu datang ka imahna. Ratu Arum teu ngomong deui, terus bae ngojengkang ka jero. Nya bae deket lawang kamarna teh aya kadaharan, samalah mah aya kana opat rupana. Ngan di antara opat kadaharan teh aya hiji anu teh monglun haseup hideungan, nya eta kadaharan anu dicampur ku bakal ti Bahrukma. Ratu Arum asup ka kamarna, teu lila kaluar deui. Kadaharan dibawa ku Ratu Arum. Ambu, ieu lebar ka tuangan, ku abdi mah moal seep. Ongkohan kirang kalan tuangan siga kitu mah. Ceuk Ratu Arum bari nunda tilu rupa kadaharan ka hareupeun Amu Esin. Abdi bari teras ka jambar ambu. Ceuk Ratu Arum deui teu nungguan jawaban ti Amu Esin, terus bae kaluar ti imahna bari mawa kadaharan anu aya lulutan. Sakira wanci tunggang gunung, bahkune sanak bojo karekreng sedalahar, bahkune keur ngelupus udud bari nying hareupan hawu. Amu Esin keur meresan wadah kana boboko arek dikumbahan katampian. Sakira wanci tunggang gunung, bahkune sanak bojo karekreng sedalahar, bahkune keur nglepus udud bari nying hareupan hawu. Amu Esin keur meresan wadah kana bobo korek dikumbahan katampian, ari Ratu Arum keur aya di kamarna. Di luar kadenge jalma pating gorowok merengan sora suku anu brugblegana taneuh lalumpatan. Bahkune gentak kaluar awahing ku panasaran. Ih, keke, aya naon ite Jang Basri? Batur-batur pada lalumpatan giningan. Ceuk bahkune merengan Jang Basri ngaliwat kadinya. Oh, eta bah muningkan odang kabur ti pakandangan. Jadi urang lemur teh milu ngobrot sakadang muning. Temal Jang Basri nuluykeun deui leumpangna. Bahkune ukur ngahuleng, sabab muning bikanggan odang sakitu badag ngabugigag, minangka muning kamemetgan odang. Dicangcang di kutambang badag, kitu di kandangna oge kacida kewegna. Kacaritakeun urang lembur ampir kabeh lalakina marilu ngudag mundinggan odang anu lumpat kabeh tonggo. Jalma-jalma pada helok, tambang badag anu nyangcang sakadang muning teh bisa pegat, pon kitu deui kandangna bisa ruja diteunggar ku sakadang munding.
Ari sakadang munding terus bayi lumpat kabeh tonggo tenolih ka jalma-jalma nu pating gorowok bari lalumpatan ngudag munding. Nu marengan papaliwat jeung sakadang munding laluncatan nyalametkeun dirina sabab sakadang munding teh kawas bayangan susuruduk kanu ngahalangan. Sakadang munding leo kakenca muru ka hiji imah, munding nyuruntul ka lebah panto. Judak! Ulu munding teh nenggar panto imah, brak! Panto ngageblak, locot tina engselna. Anu araya di jero imah pating gurubu, pating korejat awahing kureuwas, ari eta imah teh tayalian imahna Kusnadi. Sakadang munding muru ka Kusnadi, huluna ngagadilan nyurung-nyurung awak Kusnadi, brug Kusnadi ngajengkang kasurungkeun ku sakadang munding, puguh bae Kusnadi teh kacida soakna, panuna tang kabuncelik. Tolong! Tolong! Cek Kusnadi gegerewekan minta tulung, si Aday anu kabeneran aya didinya gentak nyampeurkeun ka sakadang munding anu maksudna mah arek nulungan Kusnadi anu keur digadilan ku sakadang munding. Jubrod! Teu kanyahoan suku munding teh noker nenggel pisan kana pingping si Aday. Aduh! Cek si Aday ngagro bari terus ngarumpuyuk, pingpingna asa pejah ditoker ku munding edan. Ari Mang Ijan bapana Kusnadi ukur rampang rempeng tepuguh rampa, hatena perang sabil antara watir ka anakna jeung sieun ku sakadang munding, nu antukna mah ukur ngajengjen badis arca, panuna buncelik bari awakna ngayek-yek sawan kuya. Kusnadi anu keur digadilan ku sakadang munding teh ngorejat hudang. Berengbang lumpat kaluar ti imahna, durug-dug atuh munding teh ngudag ka Kusnadi. Jalma-jalma nu geus narepi kaburuan imah Kusnadi langsung buriak laluncatan sieun kasuruduk ku munding bayangan. Tolong! Cek Kusnadi cocorowokan minta tulung bari terus lumpat. Sakadang munding terus bae ngudag Kusnadi. Jalma-jalma meh bareng lalumpatan deui ngobrot sakadang munding bari pating gorowok. Brug! Kusnadi labuh awakna ti susud kana taneuh. Sakadang munding teh terus bae nyurung-nyurung awak Kusnadi bari ngagadilan. Jalma-jalma anu ngalobrot munding pating rarengkog nenjaukeun kalakuan sakadang munding, tapi taya hiji ge jalma nu wani ngadeuketan. Korejat! Kusnadi ngorejat hudang deui. Berengbeng Kusnadi lumpat teh sirikna sagala dirumpak. Beretak atuh sakadang munding teh ngabecir tarik ngudag deui ka Kusnadi. Biur deui jalma-jalma lalumpatan ngudag sakadang munding. Kusnadi lumpatna kebat ka sawah, manehna ngarandeg heula sabab galengan sawah teh kacida leutikna. Lamun di sorang bari lumpat, geus tangtu manehna bakal tigujubar. Tapi Kusnadi teu boga dipamilih, manehna nekad lumpat di kana galengan sawah. Sedengkeun sakadang munding terus bae nyuruntul, kangaranan sato atuh teu boga akal. Barang ningali Kusnadi lumpat kana galengan sawah teh, sakadang munding lumpatna beuki tarik. Nu balukarna awak Kusnadi kateunggar ku munding, koleang gujubar Kusnadi ngagujubar kana sawah. Pon kitu di sakadang munding awakna anu ngabugigag teh ngagubrag kana sawah, beneran pisan ninggang kana awak Kusnadi. Kusnadi ukur ngagerung, tuasa ngagero lantaran awakna katindihan ku sakadang munding. Rob atuh jalma-jalma teh ngagarimbung, sawarih laluncatan ka sawah bari marawatali, sakadang munding teh pada nyekelan ku sabubuhan jalma. Reketak beheungna di talian aya kana dua lapisna, sakadang munding pada ngagusur pada metot ku sararea, nu akhirna mah awak munding bisa hojah ngajurung kunung hudang. Aya dua jalma muru kalebah Kusnadi, awakna gentak dibetot tina jero leutak. Tetela Kusnadi teh geus teu eling di bumi alam, alatan ripu balas lumpat sarta ngarasa baluas, kata mah katinih ku sakadang munding anu sakitu gedena. Samangsa ningali awak Kusnadi pada ngagotong di bawah ka lembur, sakadang munding teh babadug jeung totojer kawas nu hayang milu.
Tapi sakadang munding teu bisa hojah sabab awakna pada nalikung ku sabubuhan jalma. Bu, asa helo ku ieu kajadian teh nya. Lebih kaya munding hamu kobrot ka jalma. Boa munding teh kasandingan dedemit. Ceuk hiji jalma bari lempang nuturkeun baturna anu keur ngagarotong awak Kusnadi. Nyeta sarua wing ge asa teu kaharti kupikir. Bisa bae kaancikan dedemit. Tapi nanya anu diobrotna teh ukur Jang Kusnadi. Coba ku ilaing lenyepan. Di kandanggan odang ka imah Jang Kusnadi teh pan sakitu jauhna. Tapi sakadang munding kawas apal ke imah Jang Kusnadi. Nya di maka cida ahengna kajadian teh. Temal baturna bari gogodeg awahing ku baluweng. Salemurna gerak ampir kabeh nyaritakeun perkara Kusnadi anu diobrot ku sakadang munding. Anu sabenerna mah kabeh oge polahna Ratu Arum. Samangsa bebeja arek kacai, Ratu Arum terus bae indit ka kandang munding nagan odang. Ku pangawasana Ratu Arum nibankeun runcang salawe beunang bahruk mah ka sakadang munding. Anu tumrapna sakadang munding teh jadi edan terus bae nyusud ka imahna Kusnadi. Kangaranan sato keur beger sarua kawas manusa taya nu bisa ngahalangan najan kunaon bae oge. Dina poe isukna sakirawan Cihaneut moyan Ratu Arum keur aya di kebon Juragan Tarma dibarengan ku Nyi Iting. Dina poe eta pagaweanana teh mupu jagong anu geus manjing di ala. Kebon jagong Juragan Tarma teh kawilang lega pisan. Mupu jagong moal rengse ku 5 poe. Kebon jagong Juragan Tarma ngawates jeung reuma kabeh tonggohna gunung leutik anu kekep ku tatangkalan. Jagong keur mejehna amis, susuganan bae aya urut manuk ekek. Ngarah bisa kabawa ka imah dianggap jagong peperetna. Ceuk Nyi Iting jongjon mitesan jagong sok-sok ditunda dina karinjang. Aku mah Iting lamun urut ekek. Ceuk Ratu Arum ngerasa penasaran. Ilaing mah bodoh teh dikukut mimi. Lamun urut ekek, tangtu moal payu. Lantaran si Ki Jagongna teh beh tengahna areuwahan urut dihakanan ku ekek. Bisa dibawa ke imah maksudna? Ceuk Ratu Arum tumanya deui. Nya heueuh atuh mimi. Urut ekek masuk dibagikeun ka pagawe. Temal Nyi Iting ngareret ka Ratu Arum anu keur ngahuleng. Kunaon ilaing ngahuleng mimi? Ceuk Nyi Iting deui eureun heula tina mupu jagongna. Wing arek meulem heula jagung urut ekeknya. Ceuk Ratu Arum bari ngajewang karinjang anu dieusi ku jagong. Meulem jagong? Sok aya wae ilaing mah mimi.
Bari na oge jagong saki arausna teu mungkin aya urut ekek sia teh. Urut ekek mah ieu tina cangkangna ge geus kaciri bararocok. Panon Nyi Iting teu sirikna molotot ka Ratu Arum. Mata ilaing mah bolor sia teh Iting. Teh nyota ieu jagong kabe oge urut ekek deureun. Walon Ratu Arum bari nunjuk kana karinjang wadah jagong. Panon Nyi Iting tangka buncelik. Nyata pisan lamun jagong dina karinjang Ratu Arum teh kabeh ge barocok urut ekek. Keke, wing mah asa teu ngarti ieu teh. Urang teh pan mupu jagong teh babarengan, tapi jagong anu dialaku ilaing mah jadi loba urut ekek iningan. Ceuk Nyi Iting teu sirikna ngableel-beleelkeun panona ningali kana karinjang Ratu Arum. Tapi anger jagong meunang ngala Ratu Arum mah barocok urut ekek. Nyaho teuing Iting, montong nanyakeun ka uing sia teh, tanyakeun mah ka ekek deuleun. Ratu Arum ini tidinya bari mawa karinjang jagong, teu naulih ka Nyi Iting anu gawena ukur molohok. Ratu Arum leumpangna kebat ka sisi reuma, karinjang jagong teh ditunda terus bae neangan pangpung garing keur sulu. Teu lila ge pangpung garing geus ngagunuk, ku Ratu Arum dientepan kawas keur dihawu. Curug Ratu Arum diantelkeun kana sulu. Gur atuh seuneu teh hurung ngabebela ngalentaban pangpung garing. Sanggeus ruhai jagong dipesekan cangkangna, sup jagong meunang mesekan teh diasupkeun kana luhur-luhak durukan. Heuleut sawatara waktu jagong sakarinjang geus dibeuleum kabeh. Ratu Arum ngadekul ngahanca beuleum jagong anu keur meujeuhna aramis. Gorobas, gorobas, tiluhur mah kadenge pating gorobas. Lol teh aya sakadang bagong kadinya nyampeurkeun ka Ratu Arum. Bagong aya kana opatna bari jeung baradag. Ratu Arum mencerong ka sakadang bagong bari pok nyarita. Kunaon sia teh? Hayang, mangke aing heula sia. Ceuk Ratu Arum nuluykeun deui ngadahar beuleum jagongna. Ari sakadang bagong siga nu ngarti opatanana darepa. Sakarinjang beak kabeh ku Ratu Arum ukur tinggal tololna nu pabalatak. Juk, si hayang jagong mangala ngan ulah diacak-acak, kudu ngala ti jajaran deukeut reuma. Inget, hiji bagong kudu ngala satangkal. Ceuk Ratu Arum cumarita kawas ka manusa. Sakadang bagong carengkat pating laleos. Tetela sakadang bagong teh aya kana puluhna pating gorobas ti luhureuma. Samangsa bagong arasup ka kebon jagong anu keur marupu jagong teh barirat lalumpatan. Jang Idoy anu jadi kokolot di kebon sarua bingbrit awahing kusieun. Kitu deui Nyi Iting lumpat ti buburanjat nuturkeun nu sejen teu inget ka Nyi Mimi. Ratu Arum geuwat bae ini ti sisi reuma leumpang ngalenghoy bari mawa karinjang kosong asup deui ka kebon jagong. Kocapkeun sakadang bagong anu keur ngaranjah kebon jagong, ngala jagongna teh ti jajaran anu deukeut ka reuma. Sakumaha omongan Ratu Arum, tiap bagong teh ukur ngala satangkal. Sanggeus puluhan bagong kabagean kabeh terus bae baralik deui ka leuweung. Ratu Arum culang cileung sabab di kebon teh geus taya sasaha. Ratu Arum ngawatek pangawasana. Jagong anu masih kene aya dina tangkalna teh ngadadak geus araya dina karinjang taya hiji ge nu nyesa. Kabeh geus minuhan karinjang jagong. Samalah mah tolol jagong urut meuleum Ratu Arum ge sarua geus aya dina jero karinjang. Ratu Arum nyokot dua karinjang anu dieusi jagong urut ekek. Les, Ratu Arum ngaleungit ti dinya.
Tekung silila jang idoi di baturan kedua pagawena lalaunan asup ka kebon jagong. Panon jang idoi rurat reret ninggalian tangkal jagong imet na keranan. Jang idoi colok sabab taya hiji ge tangkal jagong anu jaragongan kene ngan barang ningali kana karinjang tete lages parinuh dieusi ku jagong. Jang idoi terus bae mapayan ka sakuliah kebon jagong tete lages kala kabeh jagongna araya dina jero karinjang. Sajongjonan mah jang idoi tengah huleng asa teu kaharti ku eta kajadian. Ngan barang nepi ka sisireu mah aya sababaraha jajar tangkal jagong anu rarebah tapi taya hiji ge jajaran tangkal jagong anu diacak-acak. Beuh, ieu mah urut sakadang begu, tapi aneh teu diacak-acaknya. Nya ge ledeg rarebah tangkalna tapi dihanca unggal jajaran. Jang idoi ukur gogodeg bari ngusapan tarangna. Jang idoi lempang deui mapayan jajaran tangkal jagong sidik pisan lamun kebon jagong anu sakitu legana teh jagongna geus kaala kabeh. Ngan barang ningali kalebah karinjang anu misah tina karinjang sejena panon jang idoi buncelik. Atra pisan di jero karinjang teh pinuh ku tolol jagong harideung tapak meuleuh. Geus teug bae lamun bagong anu ngaranjah ka kebon teh lain bagong biasa tapi bagong siluman. Kitu pamikir jang idoi mangsa harita. Sabab ningali jagong teu pupuguh geus araya dina karinjang teu mungkin ku jalma tapi geus pasti pagawean siluman. Pon kitu deui samangsa ningali tolol urut beuleum jagong dina karinjang mah beuki gede we payakinan pikeun jang idoi mah lamun siluman bagong anu boga pagaweanana. Atur nuhun eyang bagong, tos mantuan ngadamel jagong dugikeun ka rengse sadayana. Padahal mah bilih hoyong beuleum jagong deui mah mangga teh teuing eyang bagong. Kitu pok-pokanana jang idoi bari panuna neuteub ka luhureum mah. Dina hiji poe ka imah ambu esin kadatangan jang sugih nu taya lian ngabejaan ka Ratu Arum pikeun latihan ronggeng make pamirig. Ari waktuna mah pasosore dina wanci mengo katawa sakira jam 3 sore. Ratu Arum kacidatoheunana manehna ge bebeja ka jang sugih lamun rek mawanyi iting pikeun maturan dirina samangsa latihan ronggeng. Gancangna carita sakira wanci mengok Ratu Arum kairing kunyi iting datang ka imah jang sugih. Ari imah jang sugih geus dihususkeun pikeun latihan ronggeng. Ari garwana jang sugih dipindahkeun ka ciangsana maturan biangna jang sugih nyaeta Umi Encum. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui giningannya teu karaos irat lalakon Ratu Jin nya anu nyaba ka alam manusia. Pada memangnya di masyarakat urang mah terlepas tina lalakon carita-carita mistisnya bangsa jin, Ratu Jin atau Raja Jin nya. Wallahu a'lam nya ai dina kieu mah sapertos di Mahmud aya Raden Kalung, aya Eyang Janusi, teras di Cikunulnya di Gunung Gede aya Raden Surya Kancana, teras di daerah sanesna deui bahkan ayanya di daerah Jawa pan di Gunung Arjuna aya gitu, di tiap gunung teh aya we gitu legenda-legenda atau mistisna nya gitu. Sapertos Eyang Baruna bannya Eyang Lodaya
Seueur pisan carita-carita mistis di Nusantara deh. Janten bangsa urang mah memang terlepas tina hal-hal sapertos kitu mistisnya. Sareng memang dari bangsa jin mah kaasup keneh naon caket jeung bangsa manusia kalayan gaduh tugas sami-sami ibadahnya ka Gusti Allah. Dan sami bangsa jin ge aya raja, aya ulama gitu sami ya. Wallahu a'lam. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneulem sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.